Bek, si aku naon cerik. Tukuna naon, Dew? Bek, kok si ada harjing cabe doang sih? Mana laukna? Dew. Wah. Dew. Suruh paing balangsak jasa pugu, Dew. Nek dahar ke hulap, ya naon mah. Aing teu boga uyah-uyah acan, Dew. Karunya amat sih ya, Bek. Dew, aing minjem duit, Dew. Goceng, Be, jeung meuli endog. Maaf, Bek, aing keur teu nyekel duit ku ari mah. Piraku, Dew. Serius, Bek, justru aing kade nyamperkeun si agen rek nawarkeun jam tangan ya kasia. Jam tangan. Hoo, Bek, aing rek ngajual jam tangan jeung meuli kota sih rek meuli mah. Asya kumaha si Dewi, boro-boro aing meuli jam tangan. Dahar bae ge jeung cabe aing. Ih, sugan be jeung meuli jam tangan mah aya, Bek. Eh. Hongis ge aing rek nawaran ka budak atunya. Ulap amat aing. Dahar jeung cabe doang mah. Liar heula lah aing. Sugan be manggi endog di jalan. Endog calang ulos, dek digoreng bae ku aing keur kieu mah. Nah, kabeneran ya botol Yakul. Tapi keres ja. Mang, udang, Mang. Udang. Iya, Dew. Ayo naon, Dew? Iya, Mang, Dewi nek ngajual jam nek meuli mah. Jual jam. Mang, dijamin eta lamun dipake ku Mang Daday pasti keren. Oh, tah. Oh lah. Emang iya bagus jam. Untuk dijual berapa emang, Dew? 100.000, Mang. 100.000. Oh. Kemarin, Dew, 100.000 mah 20.000, Be. Eta sia nawarna ku teu kira-kira. Aing cuma boga duit lagi, cuma 20.000 doang, Dew. Geus, aya boga duit 20.000 mah ulah yang meuli jam. Sia mah. Halo, Teh. Hoo, tiung Teteh kaasupkeun ka lemari Dewi. Geus cokot bae nya di lemari. Oke. Si Surti tah, Dew, anu nelpon. Hoo, Mang. Oh. Geus nya Dewi nak ka ditu heula, geus Mang Daday geura lanjutkeun behesna. Oh, atuh. Jam si Dewi malah ketinggalan deh. Wes lah. Dewi lagi mana sejauh kieu. Lah mendingan pakai heula bae, ku aing kayak balik deui ye jelema mana nangkeun jam. Mah aya makana aing teu bisa ye. Aduh. Jak keren orangnya kan. Teruskan molor dia aing. Emang benjo mana dengan Mang Sandil be? Orang Mang Sandil keur ngopi di dieu, teu ngajak-ngajak benjo. Nek naon ge si Aloku kunyangan aing bae. Benjo hayang jajan ciki Mang, minta duit ieu. Bukan gitu boga duit. Lah, piraku eta Mang Sandil bisa lah meuli kopi. Tadi yang boga duit ngan 3.000 juga pakai beli kopi. Nah, Geus oleh jajan ciki bae, geus gede isin. Sekali-kali sih oleh jajan ciki bae, jajan kondom, Jo. itu naon mah jajan kondom. Deal, Jo. Nek meuli jam tangan mah. Beli jam tangan. Aing ngajual jam tangan. Jam tangan aing ka mana nya, Dak? Kumaha Dewi? Geus pasti ieu mah katinggalan di Mang Daday. Geus nya, Dak, aing rek nyamperkeun Mang Daday heula nya. Sia mah montok, arak ge datang selaju mabur di bae. Can jadi emut sia ku aing. Jemut.
Ih, emang dah ada itu. Samperkeun lah. SG aja mana? Ih, jadi mah jam tangan si Dewi. Oh, berarti jam tangan si Dewi geus dibeli ya sama Kumang Dadai. Dicokot koing lah, dijual deh ke Batur. Hampurannya mang, orang kepepet, hampura aja sa, ya jam tangan dipaling. Emang, Kak Mehmet kemana sih nya? Lo kayak muncul? Si Mehmet mah keur sibuk Jo. Imahna keur direnovasi atau mana pasti ngebantuan di imahna lah. Oh sih nya? Tah beakeun ku sia aing mendek nyusul si Dewi. Ih, biar aku naon meureun. Orang tinggal dedekna doang. Atuh kan ku sia dedekna beakeun. Maedan. Geus masa 5 di DB ulah mabur. Dek naon mah nyusul si Dewi gendut. Aloku inget baik-baik ku sia nya. Simpen di otak kiri sia ya, di otak kanan sia mah geus paeh. Si Dewi mah lain gendut tapi tobrut. Alah, seru bae. Dasar alo tuh bisa ngabedakeun mana nu tobrut jeung nu gendut. Idiot sama Jo. Mang Sandil, kebiasaan. Sok nyebut benjo idiot. Abah benjo ge tilok nyebut idiot. Keur marahna ge abah benjo mah paling cuma ngomong anak tolol atau anak laknat, lain idiot. Honggos aku macek sia bejo. Aing mah hulap debat jeung jelema nu otakna paeh sabelah. Goodbye aloku. Pinakeun boga mamang. Mana ieu jam aing? Mang. Udang, Mang. Sia di bae Dewi. Mang, manggi jam Dewi teu. Oh. Dew, kok jam na eueuh dina leungeun aing? Tadi mah dipake dina leungeun aing kok bisa jadi eueuh? Ih, kumaha sih, Mang? Teu nyaho aing ge, Dew. Tadi kan jam 9.30 di dieu, juk aing dipake heula. Ja aing nyaho, sia pasti balik deui nyokot jam tangan. Juk wari jamna ka mana? Kok eueuh sih? Nyaho bingung aing ge, Dew. Pasti lagi aing maling ieu aing keres ieu. Aing malah. Geus hayu tangan malingna. Jangan ke mana tuh, Mang? Ka mana be? Kalunjak jasa teh jelema berani-berani na maling jam dina leungeun aing. Geus hayu tangan. Ngomong saya yuk. Hayu. Ada arti ke mangunah meureun ieu. Hei, Benjo. Asup kunaon, Benjo? Kasubek, ngagetan bae lah. Kirain benjo mah siluman simut gitu. Ih, maedan. Lagian saya naon di berang-berang ngalamun Benjo. Geus ulang ngalamun Jo, mending saya bayaran jam tangan ya. Bayaran jam tangan. Oh Jo, aing ngajual jam tangan. Kayana moal mungkin ge eta boga kasubek. Eta boga sakit tuh kasubek jam tangan. Geus lah, boga saha be, teu perlu nyaho sia mah. Geus segera bayaran nya Jo. Aing butuh duit jasa jeung dahar. Jeung dahar. Oh Jo, aing dek dahar di mah eueuna naon, cuman sangu jeung cabe doang. Ih, karunya amat kasubek. Mangkana gera bayaran ya. 50.000 bae mah kajin dijual ku aing, asa malaku be. Bola kasubek. Embung, murah Jo, 50.000 mah. Benjo teu boga duit kasubek. Makana ti tadi benjo ngalamun bae ge. Karena benjo hayang jajan ciki, tapi teu boga duit. Lain ngomong kayak tadi tuh boga duit mah. Kasubek, teu dibeli si mamarahan. Wow. Kasubek. Perasaan kasubek sering amatnya. Setiap naik dahar be, pasti udah naon daharna. Kasubek. Ulin bae lah, kerosol di sorangan bae. Dew, ini ke mana jeng lot? Ngelundak sia. Kumaha Dew? Jam tangan sia geus pangican. Eueuh, Dil. Oh, Dil. Tadi jam tangan si Dewi ketinggalan di ditu. Ajuk aing dipake heula be.
Pas aing hees, jam tangan oh anu nyokot. Masih mang, jam tangan di lengan kuatokan nyawa anu nyokot. Karena lagi hees andil teka rasa. Hesna si Mang Dadai mah kosin mah paeh. Karena rawan ya, di dari ya? Iya Jo, jam tangan aing leungit. Leungit. Hooh, Kayak kedeng. Jam tangan sia warna naon dew? warna biru. Oh, tadi anu mawa jam tangan warna biru mah kasubek. Si Subek. Akhirna aing bisa dahar ngeunah. Kajen teuin duitna hasil menang ngajual jam tangan menang maling ge. Teu naon lah, terpaksa yo. Meuli ayam penyet lah. Ngeunah yo, dahar jeung ayam penyet mah. Meuli ayam penyet. Jo, sia serius jam aing ku si Subek. Oh dew, tadi manehna nawarkeun jam tangan ka Benjo. Sarua warna ge biru, sarua jeung jam sia. Waduh. Aluja kata si kuda laut. Tenang deh. Kapanggi mematak biak pun tadi gebukan si kuda laut. Itu kasubeknya tuh. Woi, kuda laut. Waduh, gawat. Pasti Mang Dadai ndek nanyakeun jam ka aing. Kabur laing. Ai, malah kabur pan. Udah Jo, hai ge. Deh, sama tangwa di B-nya. Mang, Jo, udah ka di B, jigat laut di lompat. Mas ayo kan. Ayo. Hinak, lepaskeun aing ndek naon si Serya nawak aing. Kuda laut. Mana sih jam tangan si Dewi? Jam tangan si Dewi. Oh, sia kan anu meuli jam tangan si Dewi di leungeun aing waktu aing krees. Toko Mang. Ulah sok bohong kasubek. Tadi kasubek nawarkeun jam ka Benjo, eta jam boga si Dewi kan? Oh, hampura ge. Tadi aing maling jam di leungeun Mang Dadai. Lu nah mesti si Subek. Tapi emang jam si Dewi tadi beuli tah ku Mang Dadai. Atun henteu lah. Oh, Bisa di mana jam tanganna? tuh deal, geus dijual ku aing. Sia aku main jual bae. Sia. Geus gebukan bae jelema tukang maling kos gimana? Udah digebukan dak si Subek karunya batur. Karunya. Dewi, ieu si Subek geus ngaku maling jam tangan sia. Terus jam tangan sia geus dijual cenah ku manehna. Dijual berapa duit emang baik ku sia? 50.000 Dew. 50.000. Oh Dew, hampurannya aing geus maling. Yeuh, ku aing duitna dibikeun. Geus bek eta duit jeung sia bae. Serius Dew? Heeh, bek aing ikhlas. Ineun atuh Dewnya. Dewi, aisyah on amat sih. Kunaon duit nanti dicokot, kan kasubek geus ngajual jam sia. Aing nyaho kodak si Subek kunaon bisa berani maling. Bek, sia maling karena yang daharnya. Sia males kan dahar di imah karena nanaon cuman aya sangu jeung cabe doang. Oh Dew, aing terpaksa maling. Sekali deui hampurannya Dewnya. Heuh bek teu nanaon geus eta duit geura beulikeun lauk jeung dahar sia. Oh Dew, nuhun ya. Heeh. Aing neuk meuli jeung dahar heula atuh nya. Ya bek. Oh, Harusna ieu oknum para perwakilan rakyat nempoeun bahwa di negara konoha ieu masih kene loba jelema susah nu asa manggi dahar. betul aloku.